sanajan eta Kangjeng Nabi bangkong teh ngabogaan keunggulan ngabogaan maziah lantaran bangkong teh suarana eta teh tasbih masyaallah dekat tebak urang urang mah kadang enak kangkengkong betung sakitu belentung ngaranan ku situ kadang teh kitu padahal mah eta bangkong teh horenganan ngabogaan kaistimewaan eta teh hewan alladzi la uzma lahu nu eueuh tulangannya nama eta horenganan suarana adalah tasbih masyaallah poha didengekeun coba kurang ti penting suara bangkong teh kok ngadengekeun di sawah pula di kamar mau kokokan eta lain deui ya tuh saya masuk ke mana bae heran ini lah di sawah kamu orang sering-sering ngadengekeun eta ngadengekeun subhanallah Allah kok kurang kadang gitu kan padahal Allah urang berigak bulu lamun urang dibukakeun hijab ngadenge suara bangkong urang bakal muringkak bu cik Kangjeng Nabi la taqatulud difda ulah maraihan anjeun kana bangkong fa inna na'iqaha tasbih sebab suara kokok bangkong eta adalah tasbih masyaallah cak Kangjeng Nabi para aulia Allah anu sok hudang ti peuting mentang mata ngadengekeun suara-suara hewan nu sok sasada ti peuting ya cak-cak ya bangkong ya toke jeung berbagai suara-suara bakal senyum-senyum wali Allah ti peuting teh bakal ceurik ti peuting teh teu kudu babacaan ti dirina ngadenge suara-suara hewan ge geus merasuk kana jajantung buktikeun ucapan Kangjeng carana bersihkeun awak urang bersihkeun tina naon cenah kiai bersihkeun tina rozail penyakit kolbu ulah aya riya ulah aya ujub ulah aya hasud ulah aya takabur ulah aya hubul mal hubul dunia hubul jah hubul riasa eta kan urang kabeh tah eueuhkeun disebut sifat basyariah sifat kemanusiaan eueuh urang katempelan ku sifat malakutia sifat malaikat alam urangna geser tina alam mulki kana alam malakut bakal kadenge suara bangkong teh tasbih bakal kadenge suara cak-cak teh tasbih bakal kadenge suara-suara hewan tasbih mentak hayam lamun kongkorongok di bawah jam 12 eta nandakeun di lembur eta teh aya nu zina lantaran ngajerit hayam lamun hayam kongkorongok di jam 12 datang ke jam 2 kongkorongok eta ngahudangkeun para aulia-aulia Allah para sholihin lamun di jam 4 kongkorongok ngahudangkeun jelema bego
molor we sia molor sia tah anu kadege kurang apa nu eta bae urang teu karasa dicarekan ku kotok wahaya masyaallah komo di Cianjur bapan aya kotok pelung teh di Cianjur Sukabumi Garut nyarekan sia sebenarnya mah nu bogana seri we tolol bagus tidak ngongkorong kotok aing pugu ge bicarekan sia tolol orang Garut masih seria tolol aduh masyaallah teu kaharti kurang teu kaharti di bawah jam 12 aya kotok di lembur urang ya kongkorong teangan seperti tek celi datang ka nu zinah bae geus ditajribah sama kos kitu ge sok sorotan ka kontrakan ayo hujanana tek celi rampungkeun dua celi aing dalam mun ku percaya-percayana ka ucapan para aulia-aulia Allah ti ditu ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gas, mulai ti penting ge. Aya kotok kokorok, prinsip kuwi bisa ngaganggu. Ye, pugu ngabejaan. Nah, ikir cerita seputar hewan. Awas, ya. Urang makan teu kahar ti bahasa Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi mah ngabahasakeun teh latak tuludifna. Ulah ngabunuh anjeun ulah maehan anjeun kana bangkong ieu teh maksudna ulah dipaehan teh naon maksudna kok bisa urusanna kana haram di dahar aduh hubungan jeung dahar otak urang mah datangna ka dinya hungkul serahkeun ka pentafsirna sahabat ngajelaskeun ditaros ku sahabat maksud latak tulu naon dikembangkeun ku para ulama jadilah ijma ulama panjang mun dicaritakeun cara-carana lain bagian orang lembur sama kos kitu ka ditu bae bagian orang kota di DPR di MPR kajian coba pang bahas tentang bahas latak kulu dikta teh maksudna naon sia ongkek sia ye henteu cenah teh lain urusan kami kieu teh mah kami mah urusan corona nah itu ai kitu naam sabodo keur carita lainna ieu keun hese hukum teko latak tulud dikda teh terjadi jadi kana haram sih di daharna pagaweanna pagawean mujtahid mun kukula dirinci tina bahasa-bahasa eta moal datang ka asa moal anggeus datang ka asa kudu dahar di dieu kudu aing kudu nyuguhan sia berarti geus lain mah tarima beres belan lah ya bakal cerita hese na ngaji ulah disangka taki santri-santri anu ngadarapang setahun 2 tahun 5 tahun 10 tahun ku cenah angel amat tamonok tah ngamaknaan kos gitu tah hese urusanana ulah maraehan maneh kana bangkong lantaran bangkong teh suarana teh tasbih kok bahasa kitu jadi haram di dahar tuh kan Masya Allah kaiji nomor kedua bangkong teh pernah takorub ka Gusti Allah dengan suara bangkong nakieu udifda kok ternyata horenganan mohon ka Gusti Allah berikan abdi kekuatan ya Allah untuk menguasai Masjidil Aqsa supaya Masjidil Aqsa tetap dimiliki ke orang muslimin ulah sampaikan ka tergeser ke orang-orang non muslim terutama Yahudi cerik bangkong dengan bahasa kokok nah horeng ngadoa urang teu pernah ngadoa kos kitu urang teu pernah urang mah ngadoa ya Allah ya Rabbi bere abdi kekuatan abdi deuk siap ka Israel Palestina abdi deuk siap perang
ngelawan Yahudi. Teu pernah kos kitu urang nganongton doang. Paling gecek Allah ulah waka ka Palestina sia di negara siapa heulana tuh. Ulah waka ka Palestina heulana. Luhur teuing teh mah di negara siapa eta? Mbak-mbak Nur Wiganta bagian sia. Dakwahan ku sia. Geus mulai urang isukan mah. Asal aya mbak teu make jilbab. Mbak. Sini. Ada apa, Mas? Enggak tahu saya Ustaz sini. Ya tahu. Nah, ini Mbak nggak pakai masker dan nggak pakai jilbab, masuk kamar. Cek Mbak boleh juga nih. Siapa dakwah ada kos gitu heran nih mah. Oh, ini dakwah kan. Masya Allah, ulah waka ke Palestina ulah jauh teh nyebrang ka ditu kapal lagi eueuh. Ya, nah ieu mah urang di negara urang mah. Hese di negara orang mah lain negara Islam, negara demokrasi NKRI. Salametkeun urang bae.